Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak anu solih tur solihah. Kumaha damang? Mugia hidup sadaya aya dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateuacan dimulai pangajarana, hidup sadaya kedah dibiasakeun maca doa heula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Tong hilap, tetap jaga protokol kesehatan. Nganggo masker, ngawasuh panangan, ngajaga jarak, sareng ngadua ka Gusti Allah pamugi panyakit nu aya ayeuna ku Allah diangkat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dinten ayeuna pangajaran basa Sunda anu kagenep nyaeta miara lingkungan atau memelihara lingkungan. Nah, dina materi ieu atau dina bab ieu aya perkara tentang sajak. Naonnya ari sajak teh? Mangga ditingali di halaman 71 perkawis sajak. Sajak nyaeta salah sahiji karya sastra Sunda anu direka dina wangun basa ugeran atau puisi. Sajak mah ditulisna pondok, henteu papanjangan kos nyaritakeun hiji kajadian atau pasoalan. Jadi sajak teh biasana dimuat dina koran atau majalah, tapi aya oge anu geus diterbitkeun dina wangun atau buku. Dina sajak aya unsur-unsur sajak pikeun urang bisa paham kana isi sajak. Nomor kahijina nyaeta jejer atawa tema. Jejer nyaeta gagasan pokok anu rek ditepikeun ku panyajak kanu maca. Jadi tema ini atau jejer ini adalah gagasan pokok yang akan disampaikan sama penyajak ke orang yang mau membaca atau mendengarkan. Anu kaduana nyaeta nada jeung suasana. Nyaeta sikep panyajak kanu maca. Nah, nada dan suasana ini bagaimana si yang membaca puisi atau sajak ini bisa mengekspresikan suasana saat membaca puisinya supaya sampai ke pembaca. Nu katilu nyaeta rasa. Rasa nyaeta hal-hal anu ngajiwaan eusi sajak. Rasa dina sajak bisa kapanggih sabada maca. Nah, rasa ini adalah bagaimana kita yang membaca sajak bisa menjiwai isi sajak tersebut. Jadi sebelum kita membaca sajak, kita harus tahu apa isi sajak yang akan kita baca supaya pembacanya juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Nu kaopatna nyaeta amanat. Amanat mangrupa pesan penyajak anu karasa ku nu maca sajak. Tapi dina amanat hartina nu maca dibere kebebasan pikeun nangtukeun amanat tina hiji sajak. Jadi walaupun kita ada pesan di sajak itu, tapi kita harus membebaskan si pembaca yang membaca sajak kita juga untuk bisa menentukan amanat dalam sajak yang kita buat atau yang kita baca. Alhamdulillah pangajaran basa Sunda dinten ayeuna perkara sajak atos rengse aya di jerona unsur-unsur sajak pikeun urang paham kana isi sajak anu ku urang dibaca. Nah,
Kemis payun nyaeta materina tentang harti denotatif jeung harti konotatif. Dibacanya hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.